kawasan dia angin patinggal di bumi peti kulit kumarakaan iya dari ini syukur saya alhamdulillah alhamdulillah ya maaf saja ya baik Allah dina api aoni dina wakta rumah dina sampai awakel dina iman dina suap tabda Al-Quran kami nung agung Allahu Akbar Allahu Akbar. Lantik kahdir jembaran berhormat Bapak Walidin kali ini cucu Sadacan sempurni muka tutup kusam ia laras Widian sempurni sejangan bikin salam dan selamat kamu sariana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Allah sama selamat hari assalamualaikum kali keberkahan kali bulan saya kami ya Allah ya wali kali sekaliana kamu kurang terus dan terus mengamalkan kodrat ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita banyak pada dalam panjatkan puji segala syukur dan Robi atas masihan Robi dan kenikmatan kamu sariana nikmat iman, nikmat Islam dan kami karena ausku kurang dengan Allah Subhanahu sehat juga menarik sehati saya dengan pemegang Bapak Walidin kali ini cucu atas hormat sekarang sangat mungkin kau limpah curahan kejunjungan bulan sariana Habiban wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapulowargina kaprosokapatan kapramamin teriin juga orang sariana ang masih kenangan turun karena ajaran mata wanita istri sariana perjadi sadari kaulina reknai acara laras sanes mengalihkan salah saya secara keagamaan dari satu cara kaidah agama dengan sunnah aja nari bermain ijibaan di kebulan dengan Bapak Raina bagi haji nasihat Bapak Muslim sok sanaos mengabikan saya saling soal sujud sujud menjadi kurang kali bulan mengaji karena tidak terus pada tunjukkan hasil kebenaran yang sasti satu acara haji diadakan lampu tiba itu dibersihkan dengan segala pihak kehilangan kealpaan dosa bersama khusus menjaga hiburan itu saja acara ngarasain kabutan lampu tiba itu kurikulum sepukan pilih sepukan yang sasti pilih ayatkan itu warna mangat pilihan oleh mantan maka pihak bulan lagi boleh dibagi dia bulan sasaran hari apa dia doa khusus kamu kacau pahadi
Pagaris anak ini sasih di atas tangga Maria. Tiris anak ini sasih sadar sakitnya di bulan tak juga kali semua rombongan jangan sampai lakti payung dan bicara yang di dalam bersenja meluluhkan di kepala pulau Mudas mari dinangaras sekali sirakan memang lebih sering sedang silakan tak waktulan dan suka calon pengantin anak kita ayah lawan ponas angkat cara baca atau mengadil apapun dia lawan ponas baru mengebaran tempat kurang lahir gelap alam dunia ngalang dunia keluarga pada jatuh kewenangan orang ini kewenangan ngalampungan hese sampai ngani ngalampungannya diperhingga satu orang telah lahir ke alam dunia memang kurang mengingat orang punya kerana tujuan kemarakan usik kerana usik mari kedah dibalikan koyak biasa apa itu kumpulan kedah dikumpul kudu jangan sepi tiris segala kita perjalanan kelampungan pandangan mau segala kita butuh hidup kedah dibus kepandangan kita masih kasih Tiris biasa sok lampu nanti kerasa suara sok lampu nanti terkawan suara terbayar rasa cinta yang lampu asal suara asal anak bulan kuliah dapat satu suara terbayar yang terbayar bisa pemahamannya lamun urang lampung sebelum ngalamun akan tekan saja sebelum cinta Tiris urang siap hidup urang tidak sedikit hasil sampai sebus hasil jerih pandai sampai sebuah mama kami tidak tidak disangka berpengaruh tidak disangka memakan utang disangka jadi manusia aina itu bisa pada
tabungan kaulaan yang bercaroge hidup atau hidup lagi hendak diajarnya pasangan nyaho kahayang batin khususnya caroge margi rumah tangga anu bahagia teh moal sungguh dukungan rumah tangga anu sakinah mawadah kali warahmah kedah dipilih dulu kedah diusahakan dulu ku jalan urang saeuneuh sareng caroge sareudeg saigan saburuan sapihan sabata salimban kacai kudu jadi saeuneuh dan susuci atuh kadang kudu jadi salaka pikeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala urang kedah biasa silih kali sambil caroge silih caangan dina poe ieu upamina silih nasehatan dina masaya margi ari bojo deranggean caroge teh bojo pun mari basulahu wa tuli basulahu caroge urang teh cai dina hirup saya awal caroge urang upami urang hoyong kagungan caroge anu soleh kedah maksa caroge urang teh soleh tapi berusaha dalam jantan istri harus soleh insya Allah pasangan istri soleh caroge anu soleh senjang hati lupus yang masih dalam kehidupan dikali kurang hidup yang saling caroge kami aja tertilah saling anak turunan kepami keadaan sasti ku Allah dititipan rezeki putra putri anak turunan kurang pada hati-hati pada hati-hati dengan hati yang tidak bisa menjadi putra putri bagi upami urang amun kadiri kenal upami urang lalamuhan nawarahna bisa kedipun anak jadi narakan sepuh bisa kedipun anak menjadi kasusah kanggo sepuh satu ajar urang ngadiri pendidikan formal ke putra putri urang laku dibayar tangan yang agama tanamkan nilai agama pada utama bagi upami hiji manusia dasar agama akhirat insya Allah bakal saya lentah dari jalan kehidupan mual diberikan cakin jalan anti dikari Allah Subhanahu wa taala nama jangan senjang muka opat terus yang menyebutkan kahidah sepuh ke nama sanes dimunawakan bingung tapi dia sepuh kurang anu sanes dia sepuh berdua kurang oge kedasar kampus kamar tua urang dari rumah kurang kampus ka ibu nyari magi saya kawana amari kata teh kampus hasil secara di bulan kali kamar tua kurang yakin dari sebab kurang tidak maka saya hasil lagi bakal saya dunia angkan mertua orang teh ibrah berhanya atau enak ada senjata kalimat gelis ya silakan tinalkun Islam anaknya hiji sahadat dua sholat pilih zakat opat puasa 5 unggah haji mun urang geus mampu melaksanakeun margi ieu bakal jadi obor bakal jadi halang kangge anak urang di alam dunia atau kan itu bakal urang di alam akhirat nang sasti
kudu-kudu urang jadi manusia. Sadolim-dolim urang tadi di sorangan oman bagi raksa riksa sholat urang. Upami saya sholat urang insyaallah saya amalan urang anu sanes. Awan sholat urang pasti awan amalan urang anu sanes. Bageuna doa mama, doa bapak geus kajaba kana kita. Suhun kedua ke alam jaga langsung. Supaya Allah nitipkeun rezeki anu seueur halal halal barokah ka yang sasti. Supaya yang sasti biasa mencakeun sampai nanti tanah suci amin ya Allah. Mangga bade gelarkeun deui sadayana sosana saketika nanti sosana singkan salingireun sasieureun sing tiasa janten jibakeun kanggo hidup di nararaga teh taraji mincak hambaran kahirupan rumah tangga. Anak ini neng sasti nurti dadanti. Ayeuna kita terus dewasa sawawa bernikmatan. Ayeuna mah tantos sagala leutik biasa dilakukeun ku nyarira. Temadeukeun bantos sama makan dina huwal. Temadeukeun bantos sama pakan untuk ngawarah diajarin. Tari jalmi bagi khusus manusia. Lamun ngarasa geus sagala bisa. Ngarasa geus mampu nangtung dina suku sorang. Biasana sok dilap bade kana perjuangan menjadi ibu. Sok teh kana pengorbanan menjadi bapak. Naon hartina indung bapak ka sagala rupa geus bisa. Kadang ulang bukan bertekuk induk salapan sasi lalina ulang ngabuluratan rahim patuangan menjadi salapan sasi lalina mamah gula yang boleh untuk atau dinawaktos mamah kerana lahir yang ibu tayang kami muka alaman kumang goyang getih mati kesal kadang-kadang yang ayeuna bapak sok saos bapak dengan kantor tuturkeun lengkang apa geus di ayun di ayun di ayun di anak ini guys namanya ejak Aisyah mama bagi lo harus nalepas tanggung jawab mama tadi kemarin segala rupiah butuh kita diurus kumam segala rupiah peryogian hidup ngelangkungan pandangan mama pemberatuannya hidup cacat anggi-anggi mama anu urus tadi nanging beri kadinten iman cacat tugas rengse tanggung jawab mama ngarobok ngegedekeun itu enjing pakai tomat itu nu kudu diajar tawakal motekan
ngawalah sagara kehidupan rumah tangga kita. Aku disarankan ku paruna palita tibatan hiji ciri rengse oge tanggung jawab bapak kahida enjing pake tomat tanggung jawab bapak kedikut konsko amali caroke kita tugas nyumponan sandang pangan papan hidup ngalih ka caroke hidup tanggung jawab bapak dukikeun ikrar ijab kabul kakumpul hidup bagi salami 20 tahun hidup saiman jeung mama sasarengan jeung bapa pagiling isi unggal usik patepang rahay sabanawaya sok sanaos teu dihaja sok sanaos teu karasa sering pisan geulis urang teh midamel kaagunan kasepuluh sering pisan urang ngarahitan mangasa tak ayeuna sabiasa hidup jeung karti angkada aya saena pami hidup kedalisan nyuhunkeun dihabur khusus ka mama teras ka apa perdi ka asil aranjeuna pentakanya aranjeuna supados lillahi ta'ala ngahapunten kana segala lebih kelapatan kita supados hidup teu jadi anak anu durhaka ka indung sareng bapa berat anak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mama, Bapak, menentukan aku selesai. Saya percaya kepadanya. Jadi mohon dihapunkan segala kelupaan selesai. Kami bahagia lagi kalian. Kami baru serang kalian. Kami Mama serang Bapak. Urusnya hapun segala kelupaan selesai. Kerisana kini sasti soksana sedalisan hidup yang kedihapun dan jantan sepuluh jadi waran langsung ke aranjeuna nagi kurang yakin pada sepuh lautan ampun lautan ampura tombol disugunkeun cacakan bagi pemasaran bapak pasti bakal mengapunten karena segala kekalembatan hidup mangga bade calik payunan mama Allah maafkan Allah sajadah di Allah demi kemampuan rumah sama kuasa dikandung sama pensasi aduh Gusti Wakas tamadang sok rangkul mama simpan sambut mama sedap sekali diharuskan kena cepil ngasih pun kami ngapunkan mama subhankan doa restunya subhankan agikan doa mama Marga batu cium danis mama kencak kabuhuna teh konan ku bapak besar kabeh kabutuh hidup ketutupan ku bapak nanging urang yakin tapi pasti bapak terus usaha satekah kumaha carana bisa nyenangkeun hidup menjadi anak harta banda nu parantos dipasikeun ku apa moal tiasa ku urang dibalas moal tiasa ku urang dipulang karima
bintang tiku urang kaya kaasih ditamprokeun ke aranjeunna. Ayeuna perang bagus sungkem dina pangkonan apa anak ini. Hormat tilawatkan jadi bapak anak tunggalis. Aduh Gusti abdi ampun sejadah dihapunten geni dihapunten dilahir di kabatin dunia rabu akhirat ta'aruf Gusti diluhur sausapna dihandap sausah gampang sok bageurang boleh bapak geulis pamitan sing sae ka mama ka bapak suhunkeun keikhlasan kali dari luar aranjeunna kae ngalepaskeun hidup maka cepat hadapi mama anu manehna hidup geulis cai pinareuk mama jadi jiwa raga hidup teu aya paripaos anu nyebarkeun urang bisa mulakeun cai susu anu jadi inti teu aya paripaos anu nyebarkeun urang tiasa mulakeun cai susu inti sakedik silokan hidup mulakeun kanyaan mama ku ngawas sudah pal sampean anjeunna geulis bade tugas menjadi anak ngangkat harkat derajat sepuh jengitan jenengan sepuh geus anak ini sesti jangan tanpa dari rumah kesamsu anta boderu anta nuru kokalori anta samsu anta boderu Ya Nabi Sallallahu Alaika Ya Rasul Sallallahu Alaika Ya Nabi Sallallahu Alaika Ya Rasul Sallallahu Alaika Gelis ayah dan anakku pilih salam dia kantos ayah ke awanan di antara serai sarang raka mangga silih hapunten silih bebaskeun tina segala pika abu silih doakeun